Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra-mitra sadayana wilujeng siangnya tepang deui sareng Kang Ari dina acara dongeng Sunda. Ieu dongeng Sunda anu nyanak judul Tunggara. Insyaallah mitra ieu dongeng Sunda lalakon mangsa dola sakulawarginya urang tamatkeun dugikeun ka ayeuna sari ka 20. Nanging mitra-mitra mugia tina gambaran ieu dongeng urang tiasa ngajadikeun hiji gambaran nyaeta tina lalakon mangsadut ku perih, ku nyeri, ku kalilit sametan, ku katunggaraan teu burung we mangsadut kalih kulawargi tiasa kenging kabagjaan aya pitulungna Allah. Atuh urang oge nya selaku jalmi anu salamina neuneda kanu maha kawasa pitulung, mugi we doa urang oge sing enggal dikabulkeun. Dari doa mah yakin mitra, yakin bakal dikabul mung cepat sareng lambat. Mung sapami urang gaduh rizki koma urang sing emut kawargi tatanggi boh bilih ieu mah bilih sareng bilih aya kajantenan sareng mangsadut dolar nya urang teh anu mampu mah urang sok sisihkeun rezeki teh mitra nya sisihkeun. Insyaallah mitra upami urang tiasa ngaluarkeun zakat, infak, sedekah sanes diukur ku ageungna alitna nanging ku ikhlasna. Dari masalah infak sedekah masian mah sanes matematika. Ari matematika mapan 100 dicanak 50 tangtos sisana teh 50. Tapi ari janji Allah mah urang masihan 50 tangtos bakal dibalas ku Allah 100 ikleun. Mungkin tiasa langkung oge da eta mah rahasia Allah nya. Mung anu dijanjikeun ku Allah 10 lipat, sekian lipat. Nanging urang mah insyaallah ikhlas we nya. Kumaha mitra jucunganana mangsadut dolar ieu? Sumangga supados teu nyangkolong teu kana waktos ieu acara dongeng Sunda Tunggara urang kawitan bae. Dar mung da abdi mah teu gaduh kebon kitu cek mangsadut dolar. Mohon abdi ge terang mamang wirehna mamang teu gaduh kebon. Abdi ge kenging informasi ti tukang warung. Nanging maksad abdi pangmilariankeun nyaeta pangmilariankeun barang ku mamang. Nyabi malah mercantenkeun we ka mamang di dieu sareng bibi. Ta ieu nya catatanana barang anu diperikeun ku abdi. Sareng pangaosna ge mamang tatah ieu tos nya ku abdi tos diseratkeun nya tos dicantumkeun di dieu. Janten abdi wantun ngagaleuh harga nyata barang teh sakieu. Nah sapertos ieu kata we hargana sakieu engko sakian. Ta ieu we nya eta mah panginten upami contoh abdi ngagaleuh 10.000
Mamang bade ngagale 2.000 bade 5.000 enten masalah. Eta mah pangintan tos rezeki mamang sareng bibi di dieu. Sareng ieu tah yeuh artos kanggo DP yageungna mamang bibi 30 juta. Anu sakirangna boh bilih barang aya sakumaha sabaratona kewe dilunasanana mah nya upami tos aya barang. Ieu mah etang-etang kanggo ngadepean we sareng panginten mamang teh kedah kaitu ka dieu teh nganggo ongkos. Kitu cek Pak Adeng. Bari Pak Adeng ngasongkeun amplop anu jerona eusi duit. Atuh mang sadut dolar jeung Bisari meuni colohok bengong. Cek pamikir mang sadut jeung Bisari aya cenah jelema anyar pinanggih tapi jo percaya ka manehanana. Pan apal ge karek ayeuna nya karek ayeuna we. Pan zaman kiwari mitra kepercayaan tenan teh awis atuh ayeuna mah. Sareng kan janji teh ayeuna mah janji sonten cantang tos kangge enjing kangge sonten janji sonten cantang tos kanggo enjing kan kitu. Tapi da teu sadaya nanya mitra mung ieu mah sebagian. Oh, iya teh leres, Bapak leres. Mang Sadut asa teu percaya kana titinggalianana, asa ngimpi pokona mah. Hari mamang di mana mamang aya bisnis bobodohan. Makana abdi masihan artos teh nyartos DP. Abdi teh serius dah abdi teh. Abdi mah pergi barang. Sok tampi kitu cek Pak Adeng bari seuri. Bari ngadarek dek atuh gap eta amplop anu eusi duit ditampanan ku Mang Sadut. Tah kitu we atuh mamang bibi. Abdi sanes kirang sono nya. Abdi seja pamit, abdi seja permios. Insya Allah enjing abdi nya palinglah karena tabuh tiluan. Abdi ka dieu deui. Bade hasilna sakumaha getang tos ku abdi bade di bangkat heula. Sakantenan enjing panginten abdi bade nyanak nu sakirangna. Da ieu teh ieu mah nembe nya DPW da ageung keneh. Ku ieu barang ge tos sabarahaeun. Kitu cek Pak Adeng. Oh, mangga Bapak, mangga. Anu saterusna Pak Adeng mulang nyaeta kalemburna. Da harita Pak Adeng mah masih keneh loba urusan nyaeta pangpangna mah nguruskeun barang di jongkona. Geus boga tamu nyaeta tamu mulang. Mang Sadut gek diuk deui kituna teh. Anger we dina hatena masih keneh can percaya karena kejadian anu cikeneh. Anger we dairah teuing atuh Mang Sadut dipercaya ku jalma nepikeun ka dibere modal awal anu gedena 30 juta. Bari jeung lamun eta barang dibeli
anu sesuai catatan eta wah sabaraha ratus juta. Mang Sadut muji syukur kanu maha kawasa. Salila ieu jeritan hatena kocak anu aya dina hate jeung kolbuna munajat kanu maha kawasa ayeuna geus dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Sorry di mana we nya milik mah sugan we sugan atuh aya batina anu rada badag. Lamun nya badag mah bisa ngawinkeun tati, tapi dah lamun ninggali tina harga barang mah ieu teh ceuk akang mah yakin batina teh bakal badag gue. Sebab akang apal pisan tuh model harga KTW ieu pan hargana wah leuwih-leuwih ti Den Firman basa meuli. Malahan mapan Den Firman meuli teh eta teh geus kahitung harga anu paling unggul. Ieu mah sabaraha juralikeun teh Den Firman. Nya Kang, amin amin. Mudah-mudahan we atuh. Mudah-mudahan Allah ngersakeun. Itu cek Bisari. Bisari ngilu bunga sigana mah ngawinkeun anakna bisa tina kanan. Mitra-mitra sadayana pitulung Allah ayeuna geus datang ka Mang Sadut sakulawar. Jeritan hate Mang Sadut jeung Bisari katut tati didangu ku Allah Subhanahu wa taala. Tina hasil, tina jalan, tina wasilah kepercayaan padeng Mang Sadut boga bati baeudak. Kacalakna Cipanon Mang Sadut sakulawarga hiji cai panon anu kacida mahalna. Atuh geus puguh yan Mang Sadut geus cukup nyepengan biaya keur ngawinkeun tati imah. Anu saterusna Mang Sadut aya rencana rek ka bumina Payusuk. Atuh tati ngilu bunga tur satujueun lamun nu jadi bapana rek nepungan ka Payusuk nyaeta rek ngabadamikeun acara pernikahan manehanana jeung Den Firman. Di barung kudu mareda tati muji syukur kanu maha kawasa anu tos masihan jalan kaluar tina masalah ieu. Bari pan maena teu bebeja yen geus mutuskeun ka Den Firman. Mang Sadut dibarengan ku Mang Udin sobatna, sobat dalitna terus nuju ka bumina Payusuk. Nyaeta rek ngabadamikeun pernikahan tati sareng Den Firman. Bunga jeung Bagjana dua kulawarga geus teu bisa kagambar, geus teu bisa diukir dina tulisan, geus teu bisa dikecapkeun ku bahasa. Atuh anu antukna mitra pernikahan Den Firman jeung Tati lumangsung. Hiburan digelar, undangan disebar. Payusuk teh sirikna
bebeakan dina nikahkeun Den Firman teh sok sanajan biaya aya di Mang Sadut Pak Yusuf sareng Ibu Suminar dina sasarahanana teh teu sirikna sagala dicandak. Malahan mah biaya atanapi waragad artos ti Pak Yusuf lebih ti cukup. Atuh duit anu dicekelan ku Mang Sadut jeung Bisari teh saeutik teh kacong cai. Da pamasihan ti Pak Yusuf oge estuning leuwih ti cukup. Cantina hasil ondangan pemurah pamere. Alhamdulillah pokona mah dina pernikahan Den Firman katati kacida meriahna. Ganjaran keur keluarga Mang Sadut dolar tina hasil perih nyeri hate tunggara ayeuna meunang hasilna tina kasabaran kulawarga Mang Sadut sorangan kene. Sapanjang hirupna Mang Sadut teu aral teu ngarasa putus asa. Sok sanajan dina tuangna kadang-kadang lain kadang-kadang mineng weh dina tuangna ge karo jeung uyah teh lain bohong. Tuang jeung hulu asin jeung asin peda ningan mitra asin peda teh anu sagede curug ningannya eta teh kairupan Mang Sadut mah kaitung alus. Nya lolobana mah kitu we. 2 bulan tos kaliwat Den Firman jeung Tati geus rumah tangga. Tati can bisa mutuskeun naha arek sarang Mang Sadut Bisari atanapi sareng Ibu Suminar sareng Pak Yusuf. Nanging Tati hiji murang kali anu soleha anjeunna ngemut nya mutuskeun arek sareng ngiring sareng Pak Yusuf sareng Ibu Suminar. Kahiji Pak Yusuf makan tos sepuh, Ibu Suminar tos sepuh, ari Mang Sadut jeung Bisari makan kaitung masih kene jag. Tati hayang babakti ka Ibu sareng karamana. Pak Yusuf sareng Ibu Suminar teu dianggap mertua tapi dianggap ibu ramana nyalira. Kitu deui. Pak Yusuf sareng Ibu Suminar teu nganggep yen Tati teh hiji minantu tapi hiji anak anu dikandung ku Ibu Suminar. Kitu ari mungguh jalmi anu beriman tur berilmu mah. Harita dina pasosore Den Firman, Tati, Pak Yusuf sareng Ibu Suminar nuju ngariung di ruangan tengah. Bari katingali raraina pinuh ku kabunga. Firman, Tati, ama rek amanat ka hidup duaan. Nya eta kieu. Masalah harta jeung kakayaan ti mimiti ayeuna ama rek nyerahkeun ka hidup duaan. Pek urus usaha tuluykeun. Da ari ama mah geus kayan kolot
duka iraha ama dipunut kunu rahayu diala kunu maha kawasa ama maah nungguan maut we geus kieu mah ngan ama bunga ningali hidap ayeuna geus rumah tangga bunga keramat teh eta nu dicita-citakeun ku ama beurang jeung peuting tah ayeuna geus tinekanan jeung ama rek menta kahidap firman kieu maksud ama wayahna pasadut pang merekeun modal ku hidep sabab bapak teh ayeuna mamang sadut teh lain pagawe ama tapi besan ama ya kulawarga urang ayeuna mah jeung sedengkeun mang sadut teh atawa pasadut teh gawe di ama teh lain 1 tahun 2 tahun 10-an tahun ayeuna mah pasadut ku ama digawena rek dieureunkeun kan ama teh ieu mah lain mayar pasanggon rek mere kahadian we ka pasadut ama rek mere ka pasadut anu gedena 100 juta anu wayahna ku hidap pangneangankeun jongko di pasar anu alus anu geunaheun tempatna sakalian pangeusiankeun barang mun bisa mah sakalian nya barangan heula we ku hidep tina sesa bulunya balanja bikeun ka bapa hidep omat ieu amanat ti ama kitu saur Bapak Yusuf. Oh mangga ama mangga ku abdi diestokeun pisan kitu cek Dian Firman. Jadi tujuan Pak Yusuf hayang ngamodalan nyaeta anu janten besana ulah nepikeun ka kahirupanana salilana ngan saukur buburuh uli. Itu mitra mungu jalmi anu balabah hari Pak Yusuf sareng Ibu Suminar mah keur beungar teh soleh resep nulung kanu butuh ndalang kanu susah lain peda ka mang sadut pesan lain kasasage Pak Yusuf mah estuning sok ngabantu boh dina sumbangan keur masjid boh itu boh ieu tara ieu ngarasa lebar cek pangemut Pak Yusuf dunya mah sapanjang di dunia ai tempo maot mah sanajan boga beus salosin ge semua bisa dibawa baud-baudna acan tong boro baudna pan aya nu ngagalikeun ka kantun jam tangana tos diberes sampan digali deui itu mungguh dina emutan jiwana Pak Yusuf. Sareng saha mitra ari Padeng anu harita meser barang teh si horeng Pak Adeng teh piwarangan Pak Yusuf aja margi Pak Yusuf alim ka pendak makana dina barang ge hargan teh unggul kacida jadi rahasia yen Pak Adeng meser barang teh si horeng piwarangan Pak Yusuf ngan eta jalan-jalana jalan hiji-hijina anu rapih
kumaha carana supaya Mang Sadut henteu kasinggung. Tati Bu Suminar yen firman kabeh eueuh nu apaleun ngan Pak Yusuf jeung anu dititahna nyaeta anu ngaranna Pak Adeng anu apaleun. Anu antukna atuh Mang Sadut di modalan nyaeta ku Pak Yusuf. Atuh Mang Sadut ge rek nolak kumaha teu nolak kumaha. Da cek Mang Sadut Aden teu kedah ngarepotkeun, da ieu ge artos cenah aya keneh. Kanggo modal mah da Bapak ge cenah memang aya rencana kitu. Ngan saun Den firman Bapak tampi ieu mah amanat tipun Bapak nyaeta amanat ti ama cenah. Tanda kadeudeuh jeung kanyaah salami ieu Bapak tos didamel dipun Bapak. Atuh Mang Sadut ditampanan bari salilana muji syukur kanu Maha Kawasa. Malahan mah bisa rige ayeuna mah cenah Kang arek ngilu usaha nyaeta di pasar. Kitu mitra, ieu carios Mang Sadut dolar dina judul Tunggara tamat dugi ka dinten ayeuna. Mudah-mudahan urang tiasa metik tina ieu carios. Mudah-mudahan ieu carios teh atuh aya nu ngait dina ati, aya nu nyangket dina manah. Sing emot yen hirup urang di alam dunia moalami mitra, moalami dina lamina ge da bakal ripuh atuh. Kanikmatan ku Allah dibatas. Biasa nuang jamu batunya paling gitu sabaraha taun atuh mitra. Tarolah pangintennya upami ieu mah panginten ti TK. Dugikeun ka yuswa sabaraha? Moal mungkin aya orok beureum nuang jamu batu atawa aya yakin nuang jamu batu. Sioreng nikmat anu dipasikeun ku Allah teh terbatas mitra, terbatas. Nikmat anu langgeng anu mana? Nikmat aya dina ridona Allah. Hapunten mitra, sapanjang kahadit dina nyangakeun ieu dongeng seueur mitra boh kasiniran laku ning perlampahan padumukan lalampahan kahirupan hapunten anu kasun daya kangarik tujuan bade nuju kadinya da ieu mah karangan nanging sok sanos karangan urang tiasa metik tina alur cerita judul dongeng Tunggara. Sakitu anu kapiatur hatur nuhun ka mitra-mitra antos salamina satia kana acara dongeng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.